Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana simkuring Gina Amanda Dwi Erlia di kelas 12 IPS 3. Di video ieu kuring bade ngadamel cireng aci digoreng nu sederhana jeung raos. Nah, ieu bahan-bahanna diantarana tepung aci, daun bawang saledri tos dipotong-potong laletik aralit, hiji bawang bodas digerus jeung kaldu bubuk, cai panas ngagolak. Cara ngadamelna: campurkeun kaldu bubuk campurkeun bawang bodas nu geus digerus, terus dicampurkeun daun bawang saledri tos dipotong-potong laletik aralit, cai panas guyurkeun kana adonan tepung aci, terus diaduk-aduk sampai rata. Geus rata dibentuk bulet-bulet. Dipanaskeun minyakna geus panas, terus digoreng. Tos asak diangkat terus ditiriskeun. Cara ngadamel saus: 2 cabe rawit hejo digerus, terus dicampurkeun kecap sacukupna. Jeung campur saos. Diaduk-aduk diratakeun. Tos ditiriskeun ditata di piring. Ayo ngalestarikeun budaya Sunda, makanan khas daerah Jawa Barat anu ngaranna cireng aci digoreng, nu saderhana jeung raos. Ngadahar cireng raos pisan sareng dicocolkeun kana saos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.